terus kenaon gitu ngajak orang ulin ke belah dia? Kan eta rek ngomongkeun serius jeung Maman. Ini masalah kawin. Serius naon, kawin naon, kumaha emang geus boga calonna kitu? Ya, kayak calon mangan. Rek ngajak kawin lagi. Naon? Kawin lari. Kawin teh mun bisa mah saumur hirup sekali. Makana neangan awewe teh nu bisa narima maneh apa adanya, narima kumaha kaayaan kolot maneh. Ulah saukur mikir senang na hungkul. Aduh. Panas kieu atuh euy. Mahal teh tadi tisu tah. Sepayung-payung. Apa orang kudu jualan tisu sulap ieu mah. Kemana deui orang kudu neangan. Ya Allah. Bantuan Abi ya Allah. Mudah-mudahan poe ieu tisu payu ya Allah. Itu juga kayak jalma. Tawaran ah. Emang eta awewe maneh orang mana? Deket jeung imah. Ah, nonton tisu ah. Oke, mang. Sok sagarap tadi keluar. Wawu jeung bapana. Jeung mana wawu jeung keluargana? Saha eta budak saha emang? Mang Iing. Anu jualan cilok lain? Mang Iing cilok lain? Jeung ibu non? Ngawarung bohong. Boom, ngawarung. Ngawarung naon eta manehna? Nah, warungna mah nu budakna aya deui lanceukna si Ruli Nugraha. Ruli Nugraha. Kayak bisi urang wawu ke mudah-mudahan we eta bisa lah diomongan ku urang jeung ka keluargana. Tapi maneh encan ngomong ka kolotna, sieun maneh eta erek serius. Acan. Berarti eta mah awewe maneh nu ngajakan hayu we kawin. Ari ayeuna maneh erek kumaha sok hayangna? Ya, bieur mah rek aya mah kawin. Boga duit. Geus bebeja can ka kolot maneh. Era mah. Ya kuduna ari kudu teh bebeja ka kolot, ulah sok adeunkeun we. Cicing juga lah, Mang. Sabar. Kudu bebeja ka kolot ari kitu teh. Ya. Ke maneh kudu ngomong jeung kolot urang deui. Ya sugana bisa badami jeung kolot urang, kolot maneh, jeung kolot manehna tiluanana tah, tilu keluarga. Jangan modal, ayeuna kumaha carana maneh meunang modal jang kawin sangkan ulah kawin lari. Hah? Sok pikiran deui bener. Nonton tisu ah. Ari si Amang kan cek urang ge engke heula eta tadi. Sadinya. Wah. Iya betul ka saya. Ampun. Aduh. Ngeri mah. Ah, pada tak kesangan. Ya Pak tisu ah. Ah ke dia tisu ah. Ah, tisu. Haus tuh? Haus lah. Jangan share ceotnya. Tapi lain. Eta menurut Amanya tadi kan bahasa ngaliwatin eta nu dia menuju baru-baruhan. Tingali geura tuh. Gimana nak? Tuh, tingali ka belah dia ya, ningali ya. Tah, anu ngangge gitar menurut Neng cocok tuh? Cocoknya? Terus anu ini tah, anu ngangge acuk beureum. Mereka mah kurang cocok. Emang kurang gitu? Ya awewe nama gelis. Gelis? Heeh. Terus? Kan salaki nama gitu. Gitu kumaha ih? Poek. Ulah kenceng-kenceng. Bisi kadang ngueun eta. Lah, kan wae. Nek, tinggalnya gitu. Anu tuh kangen. Eta awewena teh salah. Lalakina mah hidung. Cocok enggak? Oh, cocokan. Tapi gelis sih awewena mah. Lumayan. Tapi gelisan kan aku. Kita tuh
jeung ieu jika keur ngaromongkeun arurang sih. Yakeun keur ngobrolkeun geuna. Sirikeun meureun tandana eta ka urang pan. Padahal tadi romantis. Jam sabaraha ayeuna? Jam 4:20. Sore pulang Akaraga jam sakitu tuh. kapan teu sore. Gitu. Asa ieu euy. Asa hoyong nyadarkeun heula si Neng eta tah karunya tuh dah. Anu mana? Eta tah ieu nu. Anu digireun. Mohon anu pamegetna diacuk beureum. Namun Rising Neng mah antos anu di dieu nya. ayo udah. Aduh, kumaha kamarinya Neng. Punten. Hah? Mun jadi ramah naon dia? Ngobrol we di dieu. Kang. Ieu teh. Saha? Kabogoh kumaha gitu? Astagfirullahaladzim. Serius? Heeh. Itu tadi tepan Abi sareng kabogo Abi ngalewat gitu menuju mesra. Emang teu sabaraha lami pacarana? Lah, nembe 3 tahun. Astagfirullahaladzim 3 tahun. Nih kiat sareng ieu. Astagfirullah. Emang kumaha gitu? Kela. Iya sahana. Ya, kabogoh Abi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Emang teu karunya kitu ka istrina ieu? Nah, emang kumaha kan? Bisipan ari nu bobogohan teh biasana sok ka ondangan kitu bisi ali menyandak si Akang. Ada Kang ieu mah bobogahan ge hate lewat hate Kang. Itu tadi teh cara lek we kitu. Kieu we Panari biasa. Abi mah tadi tuh nyandak itu si Oot ning. Biasa we tong sok ngupar ngape. Ente ya mah punten. Ente ieu serius bobogohan. Heeh. Astagfirullahaladzim. Emang ningalina tina naonna kitu kok bisa resep gitu ka jalma nu ya Allah. Ningali itu udah bodas sang Abi atuh jeung ieu. Ya, sim kuring mah teu nganilai tina fisik, tingalina tina hate. Terus Nah, Kang dangukeun tuh. cing mana mah urang keur ngobrol ka dieu teu ngajak maneh. Emang di dinya bobogohan ningali tina fisik. Ih ari urang mah biasa. Kudu ningali tina fisik nah heula atuh. Cing sanajan kieu ge kudu kitu tah. Kudu bisa bergoyang. Lain ari ieu astagfirullahaladzim serius Lain, naon di dinya teh ngahina ka sana di si dieu. Hina punten ieu mah ngageuingkeun wungkul. Bilih kitu engke entos nikah ieu si Neng teh kumaha nya eta teh ngarasa aya penyesalan gitu santos nikah kan. Ari ieu mah nuju pacaran kene mending ditinggalkeun anu kieu mah jangan naon. Lah, Abi naon mah ningali lagi asal menijari gitu teh ieu gitu. Lain, naon di dinya jadi nguruskeun kahirupan Sanes urang. kitu, ieu mah abi mah ngageuingkeun wungkul. Moal nyesel berarti? Moal insyaallah. Hah? Moal. Astagfirullahaladzim. Naon Kang cerita tadi meni rame. Sanes, tingali geura ieu. Ieu tingali ieu meuni. Astagfirullahaladzim. Ieu teh Tong maaf sok teh. sebak-sabak. Ini kasar tuh, ieu punten ieu mah. Ya, Kang. Ayeuna mah ulah sok ikut campur kana hubungan batur. Bebener we heula hubungan Akang. Boh tentu hubungan Akang moal salanggeng hubungan abdi, moal saromantis hubungan abdi. Kan gaekeun. Astagfirullahaladzim, Neng. Upami ieu jadi, nikah sareng si A ieu. Astagfirullahaladzim. Engke kumaha anakna mun jiga buruy ya. Jiga buruy haridang beren utak-utak kan we, Neng. Astagfirullahaladzim. Aduh. Maraneh harina arurang. Ih, eta teh kunaon? Tadi ngaromongkeun arurang kan? Iraha. Cikene tadi ngomongkeun aya katurunan sagala sok naon. Tah ari teteh gaduh, teteh gaduh penyakit teh. Tuh, kumaha kitu? Eta bisi congean. Astagfirullahaladzim. Cicing kerawing teh kenceng ngabela maneh meureun cicing. Congean meureun eta. Ayo cai ieu nih. Sok. Cicing tong sok sabar wae. Ulah ambek-ambek atuh, ulah Ya ambek-ambek sok maneh tenan. naon maksudna aya kitu teh. Emang aya buktina? Tadi sok ngaromongkeun kan? Henteu. Sok naon deui maneh. Ih, urang mah teu naon. Itu beneran ya. Cicing. Ganeng deui ngomong jeung buruy hayu mulang. Cicing Terus geus. maraneh baralik tuh. Balik. Hayu. Ah, embo. Bener ya, Neng. Tapi beneran iya hubungan anu bilang gitu mah. Ulah sok diambekan anu kitu mah. Da meureun kitu mah sifat geus kitu. Keun we hubungan kitu mah da malpi benereun ka angkenagenanan. Komot mandang tina fisik mah. Da lain tina hate itu mah.
Mah ari dibela kalah jiga nu kumaha. Tapi dipikir-pikir asa aya kubenerna sih Neng. Banyak keturunan orang jadi buruy sing arutak. Sok ngacaprak atuh geus lah hayu macam yuk. Daripada di dieu wae mah. Bari ngomongkeun buruy. Atuh yuk lah. Yuk. Yuk. Balik lah. Si burit bari nagena.